Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi Nanda Aulia di kelas 10 akuntansi bade ngadongeng bahasa Sunda anu judulna Sireum jeung Japati. Aya sireum merek nginum di sisi walungan keur ngarayap ka handap manehna ti soledat. Pluk ragrag kana cai hadena caina rada saat pabelah dinyamah. Tapi keukeuh bae ari ngojay ka sisi mah manehna teu bisaeun. Tulung, ieu kuring rek ti kerelep tulungan. Kebeneran, aya Japati keur cinukul dina dahan kai anu nyodor ka luhureun cai. Kadengeun aya sireum gegerong menta tulung, barang ngareret ka handap, katenjoeun sireum keur kokosehan. Japati karunyaeun geleber hiber bari ngegel daun salambar. Song diasongkeun daunna teh ka hareupeun sireum. Sireum tuluy muntang kana eta daun. Daun ku Japati dibawa ke darat, song digolerkeun kana taneuh. Sireum pohara nganuhunkeunana ka Japati, anu geus ngalepaskeunna manehna tina bahaya. Dina hiji mangsa, Japati teh cindeut-deut deui dina dahan kai anu nyodor ka walungan teh. Sireum anu baheula ditulungan ku manehna oge kabeneran aya di handapeun tangkal. Harita di kajauhan aya paninggaran nyampeurkeun, lempangna teh lalaonan. Teu talangke deui buru-buru sireum nyampeurkeun Japati bari ngaharewos ka manehna. "Hei Japati, buru-buru gerah hiber tuh aya paninggaran nu keur ngintip." Paninggaran geus ngawengkang bedilna. Teu lila Japati buru-buru geleber hiber. Isukna Japati papanggih deui jeung sireum. "Nuhun pisan sakadang sireum, kuring geus ditulungan ku anjeun, leupas tina balai. Ari eta mah kawajiban sararea nulungan batur anu rek meunang cilaka teh eta wajib. Komo ieu mah kuring ayeuna hirup keneh teh lantaran geus ditulungan ku anjeun." Tah kitu cenah lalakon sireum jeung Japati anu akur jeung silih tulungan. Pesan moral anu tiasa dicandak dina dongeng ieu teh nyaeta nulungan batur anu rek meunang cilaka teh eta wajib. Emang kewajiban urang sararea kudu kitu, sabab urang hirup di dunia teh henteu sorangan. Urang kudu daek silih tulungan ka batur. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.